Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasyara lil ulama bil alam wasabiq lahu ala siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu rasul. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tawassul. Ilahi al-Rasulil Muhammadi atini mahabbatan wa mahabbatan wa atini ma'al ila qawli sayyidina wa sayyidina wa rabbina as-sayyid sayyidina Muhammad Abdullah wa syukur wa al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman lagi biwa akhwat Masjid Syakirin Budi Sadaya dan Istiqomah sambil barokah hasil usaha perjalanan kami dilanjutkan saya bersama. Ibu bapak ibu anak rahimahullah, adalah tabaruk kita favorit subuh nyanda huruf ain tina rofius sanite maknana al ilmu tina huruf tina Ramadan. Abah mencantumkan don tina Ramadan tekol lelung itu dimaksudnya adalah ilmu dolatul mukminin al ilmu dolatul mukminin, bahwa ilmu teh lelung itu orang mukmin. Cik lamun ibu hadiahnya ngangkat saduka ari engke teh beuing ka bumi geus di bumi di podok loket teh eueuh sajuta teh sekitu teh sigana tinggalin tadi di masjid. Kira-kira yang dipilarian teh mah pasti dipilarian ayeuna ilmu ka ilmu teh leuleungiteun orang mukmin. Ibu teh tos manakib di dieu ilmu nu ditepikeun aya nepi ka imah poho deui. Namun kita ditepikeun teh kira-kira yang balik deui ditanyakeun mah kawan telepon yai tadi teh mah bilang deui mah tadi teh yang perlu dicari oleh orang mukmin teh ilmu. Maka kalangan para santri mah ieu moto nanti tong eureun ngaji, tong bosan ngaji, sabab kewajiban ngaji mah minal mahdi ilal dimimiti bi ayun nepikeun ka asup kana Allah tong bosan ngaji. Lamun duit leungit sok diteangan kunaon ilmu leungit tara diteangan, penting ilmu penting duit kan dua lagi penting. Dan cek Imam Ibnu Ruslan ari harta tanpa ilmu teh karo kopi bila rizki siga sapatu tanpa suku. Penting suku penting sapatu, penting suku kenaon sapatu ari eueuh suku nama alus sapatuna mangan sukuna kagilas teu kenaon. Duana lagi penting ngan penting keneh suku. Ilmu jeung harta teh penting ngan penting keneh ilmu. Mun di dieu teh diumumkeun ku Mang Ian teh manakib mingguan payuna sasi payuna ibu-ibu baris dikasih artos 100.000 ewan. Amin. Sahan Mang Ian jadi konglomerat tahu deh. Sudah mengkalikan nikah. Nah, hari Jawa teh
lain 100.000 dibagi ku teh 500.000 ewan. Kira-kira ibu ngambek apa atau janji rek dibere 100.000 hari sek dibere 500.000 tak ayeuna ewu tadi nama selama teka di setengah jam jadi sejam setengah kira-kira apa sebel jadi ai dibere duit malobat teh atau ai dibere ilmu malobat teh sebab ngomong subhanallah ilmu. Naon si antawisna kepentingan ilmu. Saur Allah dina dia dicantumkeun ku pangarsa. Ya ma'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah bakal nangkatkeun jalma-jalma anu beriman di antara karajeun jeung jalma-jalma anu ditepalin ilmu. Jadi orang beriman, orang anu dibekali ilmu pasti derajatnya akan diangkat ku Allah. Bagaimana abdi keur masantren dikawali pesantren teh rada gaul di masyarakat. Kita masyarakat teh siga teu minat teh budak pahlawan teh kudu ka santri teh. Sebab kalau dekat kampung teu boroga duit, teu kukur target masa depanna. Ayeuna mah hari abdi silaturahmi tos lebaran kan itu marawa mobil. Kumaha cek ibu-ibu nu tatangga ka santri anjaa baheula teh ka santrikeun cenah. Jadi nempona teh kudu ku materi we. Mata kayeuna mah bibita ngaji ge kudu wae ku materi. Yo ari buka pangarti mah tahlil ge berkatna meunang dua. Batur mah hiji datang ka undangan ge nu boga ilmu mah tuh kita dihalu. Jadi dibibitana teh kudu wae kudunya. Padahal tujuan neangan ilmu lain supaya jadi kiai, lain supaya loba dunya, tapi supaya bener dina ibadah. Diangkat derajat ku Allah teh terutama mah ibadah supaya soleh bener itu Allah. Wa qala lahuna qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Qul ucapkeun ku anjeunna innamal ilmu pastina ari ilmu eta indallah di sisi Allah. Wa innama ana nadhirun mubin kami untuk memberikan peringatan yang nyata cek Nabi. Ya ilmu nu ditepikeun ku kuring teh eta teh ilmu ti Allah. Kuring mah ukur nyampaikeun unggul mere peringatan. Maka pun aya anu nepikeun ilmu apapun ulah kasindir jangan tersinggung ka eta teh di dituna teh disaha di Allah tapi kudu menjadi nadhirun mubin peringatan. Mun aya Duh, karena kelakuan kurang benar kurang kesempatan itu lain goblok jadiran kain lain gitu mata cek pengersahan dari manapun ilmu datang itu harus diterima. Dari ngaran guru ceramah mah boro-boro ibu bapak abdi kasih dir nah kasih dir sabab sang sore. Lamun urang tersinggung, ciri ya teh urang teh boga rasa halus daripada teu kasinggung-singgung rasa. Ari jalma teu kasinggung poe teh ciri jalma teh boga rasa bersih. Lamun jalma boga rasa bersih moal daek mandi. Mun jalma boga rasa diri kotor, maka bakal daek naon? Bersih. Are moal ting mandiri bersih keneh. Ayo untuk kebelokan kalau yang mandi bulan tahu lagi gitu. Selama itu ilmu disampaikan tina ajaran agama Allah lain tina nafsu. Daya oke ilmu dipelintir. Jadi kalau mereka tina nafsu. Wa qala qul innamal ilmu indallah wa uballikum ma ursiltu. Innamal ilmu indallah pastina ari ilmu eta di sisi Allah wa
ugal dihukum makursil jeung kami bakal nepikeun ka aranjeun kana naon perkara nu geus diutus kami ku Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis populer, tolakul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal ada belum ala kulli syai'in qadir. Saya semangat saja tolakul ilmi fardhun ala kulli syai'in qadir, bahwa mencari ilmu wajib bagi muslimin dan muslimat. An Anas radhiyallahu anhu, tolakul ilmi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolakul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin. Mencari ilmu sesaat itu langkung saya daripada sholat satu putih. Ayeuna ibu mencari ilmu di dia ya, buka 15 menit, buka setengah jam, tungguan we. Saya lebih utama daripada mungkin ibu sholat duha, sholat hadas, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat witir. Lebih utama yang ilmu. Maka kayak di pesantren mah kadang-kadang sholatnya dipikirkan untuk ngaji teh. Nah, dalilnya neangan ilmu wajib, sholat kebenan wajib. Keur ngaji mah kewe cenah ngaji heula. Hari urang mah ajaran di guru untuk itu tetap sholat harus di awal waktu, sebab ilmu kebenan pikeun memastikan amal, pikeun ngagumatikeun amal. Ngan diundang bagi neangan ilmu jeung sholat satu penting teh lebih utama dari neangan ilmu. Asubur nyusun kitab, aing nyusun berengaran teh dipenting teh karasare. Bah, biasa sholat begitu juga. Sampai habis sholat berengaran, nyusun ilmu teh di dahulu. Hari kelas Imam Syafi'i imam malam teh dibagi tilu, sapertilu jang sare, sapertilu jang ibadah, sapertilu jang nyusun ilmu. Urang mah sapertilu jang ngadongeng, sapertilu jang ngeukeban, sapertilu jang ngoweh. Imam Syafi'i mah sapertilu jang ibadah, sapertilu jang sare, sapertilu jang ngarang ilmu. Wa talabul ilmi yauman khairun min siyami salasata ashur. Mencari ilmu sapoe langkung sae daripada puasa 3 bulan. Neangan ilmu sapoe lebih utama dari puasa sunat 3 bulan. Kabungkur di pesantren sok rada diajar puasa budak santri mah puasa jemot, puasaan kahayang. Ai balik ke bumi teh berpuasa, cek bapak teh berpuasaan naon teh, puasaan ngaji, ngaji mah terus puasa ngaji we, pengen tak bukan ngaji, terus bapak puasa bukan bisa ngaji, ayeuna ge abdi ge kebun anak sing tong bapak bolak-balik, sok coba cepat ngaji we ulah sing bisa. Dan SML karena bisik kena ain. Namun sababna kuningan mencari ilmu lebih utama, hiji sabab dengan ilmu ibadah itu akan berkualitas. 2 rakaat orang berilmu lebih utama daripada 70 rakaat orang awam. Di masa jadi orang awam merasa sindir, ya iman di Nabi, tapi kudu jadi mikir. Oh, berarti kudu ya serius diajar kudu benar menambah kualitas ibadah. Sendal India, aya anu asli, aya anu KW. Anu asli maka pungkur hargana ke 300.000 kaluhur. Anu palsu mah sekitar 30.000.
Eta asli jeung palsu teh ngaranna Indian sami, bentukna sami, potonganna sami. Tapi kunaon hargana berbeda? Sabab beda naonna kualitas. Indian aslina 2 tahun teh can naon-naon, Indian KW mah 3 bulan teh kecalangan. Atawa baheula mah usum levis teh merek Jagger. Aya Jagger asli, aya Jagger palsu. Jagger asli mah hargana 500.000 ka luhur, Jagger palsu mah 70.000. Sama mereknya, sama katingalina, tapi berbeda kualitas. Ibadah kayak gitu, kunaon 2 rakaat orang berilmu lebih utama daripada 70 rakaat orang awam karena kualitas berbeda. Komo alijin keras arif bilahna. Perbedaan sholat kurang jeung sholat tabah bedana 1000 rakaat. 2 rakaat abah berbanding 1000 rakaat kurang. Kenapa? Kualitas dalman berbeda. Kurang makan sholat kayak judulna menyembah Allah, madep ka Allah, tapi rasa di deuk ku Allah na eueuh. Ari ukur dakaran ieu mah eta mah inget kana ngaran sakala kopi mah. Da ieu mah salian di kopi hidup teh rasanya juga rasa dibarengan ku Allah, rasa di deuk ku Allah. Maka kualitasnya berbeda. Aya jalmi alim sare di masjid, aya di gigireun teh aya dana untuk salat. Eta si setan nangling we dina panto. Datang ka Nabi setan, kunaon mereka nangling dina panto, lain bodak keur salat. Kumaha cek setan, sieun aya jalan sare. Nah, sieun kene kudu sare daripada kudu salat, kan eta mah nu sarena orang alim. Ai pamna sieun namun zaman salat kuring digoda, hariwang nu alim kahudang ka kamu. Kang kete salat bodoh jadi benerkeun ku alim. Ya tak kira ku hitam tong kitu nu bener mah kieu. Ya sujud teh lain kitu nu bener mah kieu. Atuh kene jadi bener urung salat teh. Lah kalau melebu itu mah digoda gitu suara setan teh. Maka beda kualitas dua dengan ilmu itu akan menjadi mudah. Contoh, kurang sholat asar ragu ya bukan 3 rakaat bukan 4 rakaat ieu teh urang teh geus 3 rakaat apa geus 4 rakaat geus 3 rakaat apa geus 4 rakaat. Orang berilmu langsung mengambil kesimpulan, oh anggap urang teh kakara 3 jadi nanggung deui. Lamun diangkat kakara 3 mah pasti 4 kaliwat kagara. Tapi lamun keyakinan nyongkot nu 4 kumaha kali teh kakara 3. Anggar we tilu jadi kurang. Tunu boga ilmu mah kitu atawa urang teh geus wudu. Aya tos wudu teh maghrib wudu, beres salat maghrib zikir kudu we ngorek HP. Teu salat sunat teu utama. Om adzan isya. Urang teh geus batal cenanya, geus batal cenanya. Kira-kira urang mengambil keyakinan geus batal apa can? Anggap urang teh encan sabab asal-asalna ge urang teh geus boga wudu. Al aslu la yujalu bisa. Ari asal mah moal hilang dengan keraguan. Tuh, nu boga ilmu cepat mengambil keyakinan. Anu teu boga ilmu mah bisi batal abdas deui we. Encan meureun, eta ulun wudu deui. Bari teu yakin eta teh. Anu boga ilmu mah berdasar kana ilmu langsung mengambil kana keyakinan. Beda jeung ieu urang teh geus wudu encannya. Geus wudu encannya. Ta eta mah ambil urang teh encan wudu dan asal-asalna ge acan dengan ilmu mempermudah masalah. Jiwa mobil macet bageuleuh teh pokok deui teh naon. Urang proyek teh bawa ke tuan sekon ieu.
nah dipencet kumpul jalan kalau beja kabatu cenah kabatu 60.000 cenah oh kudu bayar rumahnya HP terpila di kurang proyek kumpul HD dari bawah kapan dalam 100.000 ayo punya rumah di kurang proyek maka ilmu akan mempermudah masalah bukan itu dengan ilmu muakat itu Saudara Nabi man arafal buat atau min salimah min makroni jelema apal kana bahasa ini kaum maka selamat tina ti budaya eta kaum si lamun aya urang boleh hadir resiminya kan ngartieun bahasa Inggris sekurang dari kamananya dari kamananya kira-kira urang boleh ngomong nah dan ngartieun urang yang kalau bakul gitu ya supir ke Arab tempok batu gede lecet gunungan teh hajar maksudnya mah cek gunungan batu dulu karena hajar teh ditabrak soalnya Indonesia mah ditabrak ya urang mulai datang ke kampung engko tanggal tahun si boleh buat istis kurang tangkalan gitu aja kurang ciminya bisnis bengkel kewen akibat terpaham bahasa bisa bahasa Jepang mah mengojes saya bisa buru jadi imam di Jepang gajinya sabaraha 25 juta sebulan jadi imam kurang imam di maghrib di papaman di Jepang mah 25 juta maka di abdi sekalian iklan kayak kursus bahasa Jepang kayaknya langsung disalurkan rata-rata gajinya di setiap tempat pekerjaan 9 juta kursus sekitar 4 bulan langsung diberangkat yaitu apal bahasa anu apa ilmu itu akan menjaga keseimbangan. Segera ini kan orang yang semangat bertorikohnya, semangat dikirnya, tapi kurang sayap ilmunya, biasanya itu bisa menjaga keseimbangan. Dikir teh mimiti lama normal, dapat ilmu. Jadi terparuh tidak bisa menjaga keseimbangan dicari koma. Ayat toriko, pertama toriko teh mana kita para ayat hikmat ilmiah. Jadi mana kita Arab itu para ayat bimbingan keilmuan. Kita seringkuan nanti anu lang liling akibatnya tidak bisa menjaga keseimbangan. Maka cekabahan Abah lebih suka menjaga keseimbangan. Zaman Abah lebih diseimbangkan tuh kalimatnya harus jelas. Jadi dibilang itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, kudu jelas. Zaman Abah ayat nanya wae apa sih tasawuf itu? Memang dijawab benerkan dulu pertanyaannya. Lain tasawuf eta teh kadar kitu bungkul model MUI lain MUI eta teh dihalurekeun aya teh menyebutkeun MUI atawa MUI padahal memang benar itu sebelum majelis ulama ali ulama teh banget nyeri ali ulama alim pirang-pirang alim jawabnya sampai bersumpah gitu deh dari ada pun alim mengatakan siksa yang banget pedih amin cina kudu menang siksa yang banget pedih nah betul ulama eta ina alim kita kudu diganti ulama tulisan itu disurahkan NU saking dulu benar-benarnya Abah mah
jangan terkecoh dengan bahasa perlu ditamakeun dina hate ge sawae. Bagian dina hate nya dina hate, bagian dina sumut Astagfirullah Allahumma sholli Allahu latifun Jokowi aja Allahumma latifun Jokowi aja ini salah hayang naminan kalau kepala rambut itu sehingga jadi salah ijabahnya Allahumma tawil umri macamnya Allahumma tawil umri tadi namanya Allah panjangkan umur abdi jadi Allah panjangkan masalah abdi kata kudu benar kayak gitu. Jadi jangan suka terkecoh dengan bacaan mulut menang dibaca dina hate dina bibir mah dina bibir we teh sok jadi di gudang nanti ku perasaan lah sebenarnya beunang berjamaah kan. Jadi jangan jumud, harus punya prinsip tapi jangan jumud. Ai jumud mah luas, hese dibener-benerna asa bener salat. Itu pentingnya ilmu teh untuk menyeimbangkan itu. Berarti kan berjamaah ogenan ikhwal jalmaan bimblah apa ya. Ai disebutkeun mangke itu jamu ega aang awe kan paling itu tukang balap anu sigalunya anu ripona teh ada keluar teu make kopiah merah putih di komen Pak Kiai sudah dipoto heula sinar terbit kami geus tutup sehingga teu dipoto heula ai salat tina diri teu dikoreksi ai manehna kuring tara di kopiah-kopiah acan ari ka pasar kali di kopiah-kopiah kuring mah merah putih ge di kopiah keneh atuh cik alus keneh di kopiah sanajan teu merah putih alus keneh teu di kopiah alus keneh di kopiah tanda teh sok loba teh nempo lahur lupa dengan menggunakan diri sendiri. Orang itu sudah apa? Orang mau itu tim tajwid itu baru. Aku ngomong lagi di baru gue tadi. Doi masih berapa apa? Iya kan takin, iya kan bukan takin. Cik penting lah, penting kena mau itu. Penting lah, penting tajwid. Penting tajwid mikir atau sing mikir. As-sholatu khalfal wa maqbulah waqan. Salat di belakang laki-laki yang warak yang kafir itu diterima pasti. Secara hakikat ruhani kita bermakmum kepada rajul warak dan sahabat. Tapi lain berarti dohir kemenangan makmum. Dohir nabi itu berjamaah dan dari contoh itu Nabi sholat berjamaah. Nabi ketika terjamaah Nabi tentang esok kamaki saking kuduna sholat berjamaah. Nah, dohir sami ngamakmum teh kudu di belakang rajul warok. Nu apik-apik naonna, apik bacaanna, apik gerakanna, apik kehusuanna, apik dina rizkina dina uangna. Imam sudah para guru di Allah. Bapak ikan balik salah jenis silah panggilan. Jadi, iya macam ini. Dan penerus kesesatan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ilmu ilman al-ilmu di ayat 2 wa ilmu bil qalbi di ilmu dina hate padalika al-ilmu taeta ilmu yang bermanfaat wal ilmu alal lisani kadu aya ilmu dina lepa padalika hujjatullahi alaihi taeta teh hujjah Allah ke ibnu Adam ilmu teh aya ilmu hate aya ilmu lisan al-ilmu hate maeta ilmu dikir robi ilmu memeres sate aya ilmu lisan capek banget saya mah kalau ngomong kayak tamat hujah
kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada dia melalui lisan. Watakumanna ilman yusahibu ta'atan wa akilatan wa mudabil qalbi uskila. Di aji ilmu mengesah kana toha jelemakeun akidah beres berhati berharap hadis salah satu fardu ainin fahriha wa maliha taksul nada tau akilah ya ilmu anu tiru hukumna fardu ainan amalkeun supaya anjur salam. Hadis ilmu asal karya ilmu anu tilu tajibu wajib wujub ain kalawan wajib fardu ain kalau ilmu kalawin kasabaya mengharap naon ta'alluq ngaji itu ilmu anu tilu wala ya wujud temenang lahu kasih mukalaf naon jahluha bodoh dengan ilmu anu tilu ngaji ilmu anu tilu teh hukumna fardu ain. Hari fardu ain teh noto kasalan babato ngajul kasalan hanjur farihan hadini salah kanyau penutil naon ayat ilmu alani sohiu al-ibadahiji ilmu mengesahkan kana ibadah wal ilmu alani sohiu al-ibadahiji ilmu anu mengesahkan kana patekada wal ilmu alani yuzatil qalba tilu ilmu anu makat meresikeun kana hate fardu ain fa'rifana eta hukumna fardu ain pe hanyakeun temenan disebut nanti make nu awqi sakila jadi maklum tauhid sakila teh mun cek bahasa Sunda mah pisah hanya hukum pisah kumane wa hadhi wahya al-ilmu syariah anaknya hiji ilmu taeta ilmu 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 syara anu manfaat. Jadi ilmu ngesahkeun kana ibadah disebut nanti ilmu naon? Ilmu fikih. Ilmu ngesahkeun kana patekadan disebut nanti ilmu naon? Ilmu tauhid. Ilmu ngesahkeun nu ngaresikeun kana hate disebut nanti ilmu naon? Ilmu tasawuf. Jadi fikih, tauhid, tasawuf. Fatwa sahabat hari dina hikmah ilmiah teh cenah ayat ilmu hiji fikih minimal 15 menit tauhid 15 menit setengah jam kakara pembahasan tasawuf. Jadi wadul mun abah nyebutkeun tidak mementingkan syariat sangat memperhatikan syariat dan diiwan bisa tiga gampang maka kibat yoga saya ilmu teh yang tidak seimbang kan ayat ibu-ibu kau ni pak kiai cek kalau happy macam hari ketua salam dan hari dosa gede lamun ieu eueuh cenah eta dosa gede jadi lamun hobi eueuh eta dosa gede lamun berpuasa mah lain dosa nah eta nu ngarusak ajaran teh penting jaga kehormatan guru teh. Jadi itu disebut jinni. Maka tiga ilmu wajib. Jadi itu disebut syariat torekat mahakekat lain kelas, bukan kelas. Ulang mau berkelasnya di sore, kondisi wali syariat. Tapi nggak cepat. Itu lain istilah torekat syariat ditinggalkan. Si sugan bersinar torekat matur Allahu Akbar, fokus cekap sholat dina hake. Panggil ayat itu lamun geus dina torekat teu kudu maca Fatihah salat. Panggil tapi eta mah bareng keur salat teh wajib aya sarena, wajib aya torekat, wajib aya hakikat. Wuduna bersih, bacaan fasih, gerakanna sahih, hatena ge kedah khusyuk. Kecukup kupikih wungkul ngurus luar wungkul kali hatena ka mana gae. Maka kedah diurus tekadna nu ibadahan teh saha, tujuanna ka mana.
Jadi harus maka 3 unsur harus ada dalam segala aspek ibadah. Tasawuf penting menghirupkan rasa dari ibadah, jadi yang penting dirasa. Kan dina hal yang penting dirasa. Dina rumah tangga yang penting itu rasa. Dina ubud yang penting itu rasa. Ketika beda-beda selera, si ieu mah resepna samsu, si ieu mah resepna kasmil, si ieu mah resepna jarco. Padahal kabeh teh jelema mah sarua ge tanaon. Kenapa sampai beda-beda selera? Apa yang dicari? Rasa. Ibu ayeuna tuang di rumah makan. Sebenarnya enjing dari rumah makan. Kira-kira kalau rumah makan eta deui mah. Apalagi ditunggunya uang pindah ke rumah makan itu cik dina sholat jalana mun ayeuna teu husuk isuk sok diteangan tah. Kamari perasaan sholat teu husuk. Uang neangan guru setuju, kurang neangan ahli rasa, kosong tak dalam itu. Padahal tidak ada rasa yang paling mirasa, tidak ada rasa yang paling penting, sepenting rasa dina praktek ibadah. Jadi ilmuwan dina ibadah tidak. Yarfa'illahu al-ulama yaumul qiyamah ala asmairil mu'minin sama minati darajat. Allah bakal ngangkatkeun ulama di hari kiamat ngunggulan sakantuna jalma-jalma mukmin sebanyak 700 derajat. Ma baina darajatain khamsumi'ati amin. Antara dua derajat teh 500 tahun. Jadi perbedaan urang jeung abah teh geus we abah abdi mah istilahna asup ulama. Abah geus ulama warisna. Perbedaan urang jeung abah teh eta derajat teh 700 derajat beda. Tah antara derajat 1 ke derajat 1 teh 500 tahun. Ayeuna 500 tahun kali 700 sabaraha juta tahun. Bedanya cara kurang yang kelas beliau, yang kelas ulama. Ayeuna aya terang tujuh mempelajari ulama, mempelajari pesantren. Ulama tadi mempelajari beracun. Kalau tarik rubuh ayeuna terang tujuh, yo aya sararea. Gara-gara ngaji jelek kasar. Daerah mah ari santri mah cium tangan, erek dongkok, erek morongan, urusan rasa kebanggaan dia dengan gurunya. Kurang salaman ke abah dia dongkok, ku abah teh dia dongkok teh kesampean apa? Kira-kira orang kegel apa bunga? Bunga tu ulama gede mah dikitukeun teh. Ieu nu momen jelema nu pernah merasakan jadi santri. Dianggapnya PDP, DOP, perbudakan santri dipitu-pitu karena dirinya tidak merasakan eta urusan rasa. Santri mah bangga we dipitu kiai. Kenapa? Karena sumber keberkahannya ada di situ, aya dina hikmah. Dianggap abid, dilemah, kiai jadi bunga, ada santri ngaramplok. Padahal berkat nage mun diduitkeun mah geus moal kabar. Ayeuna urang talkin ka abah mun kudu dibeli 100 juta itu moal kabayar. Keur nyalametkeun urang di dunia sareng di akhirat. Keur nembuskeun rohani urang menembus 4 level alam mulki malakut jabarut sampai wawuh jeung Allah melalui proses talkin heula. Aku harga wawuh jeung Allah mau bisa kebayar duit. Dan ulama berhasil. Nah itu salah satu di pengajian besar lain. Ragu gara-gara nanti jelek pesantren, nanti jelek bulan 3 bulan pikir hati dulu cepat terus pimpin pakai moya-moya silap sabar naik macam-macam nanti dulu dan manehna macam jalan
mikir itu, ini mah urusan rasa. Saya yang merasakan bahwa mikir seperti itu ada kenikmatan. Santri kayak gitu. Waqad sahida Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah bersaksi bi anna tulabal ilmi musilun ila jannah, bi anna talibal ilmi musilun ila jannah, bi anna talabal ilmi musilun ila jannah, saknyana anak ilmu emang tak nepikeun ka surga. Wa inna malaikatan kiram, jeung saknyana malaikat anu mulia Tuhan dinu sok ngabungkeun malaikat tulabal ilmi ka jalma-jalma anu mencari ilmu. Ikroman karena mulia bil ilmi karena ilmu. Wala ta'dum atau masa-mata malaikat nabung ilaman kajaba kadama kana nu kaya itu si jalma eta aliman nabung fi malakutis samawati fi malakut langit. Tidak semata-mata ada orang yang diagung-agung oleh malaikat, kecuali orang itu orang yang diagungkan di malakutis samawati, di malakutnya langit. Nah, maka di antara 11 fatwa para sahabat, 1 sholat di awal waktu, 2 melihatkan ahli ilmu, dan kurang pun ditakdirkan ku Allah boga ilmu ulah hayang dimuliakeun syukur untuk oge selain mencari kemuliaan sebagai sahabat. Untuk menjaga rasa itu, posisikan diri kita itu bukan siapa-siapa. Tapi karena berpreo atau mengobes, berusaha we saja ngomongkeun jujur layanan, ngomongin jujur apa. Kamana we nyanang kikitir, komen ngomong kikitir, tara kikiaian. Biasa we tara menjaga nama baik, jaga image. Wa qala Ibnu Ruslan biswa wa kullu man bi ghairi ilmi ya'mal a'maluhu maludatuhu la sufal sahajama ibadah jeung ilmuna amanate ditolak ditari sodako bener sama jama olah yang mengucapkan al ilmu imamul amal wal amal kabikum. Al ilmu pemimpin amal, kali amal betul karena ilmu. Jadi ilmu lah apa amal lah? Ilmu lah karena mau punya lah teorinya. Kun bodoh yang perkedel canya mau ilmu nah nyor perkedel dekinan tentang dikuluk campur loh ayo digoreng teh kalukus langsung ke tutorial karena YouTube. Oh iya caranya. Jadi nyieun dahar wae kudu nyaon-naon heula. Oh ibadah. Tadi geus nyawa ilmu plak maka loba kiai bakal datang ke abah langsung diangkat wakta nek itu sabab lompatnya berbeda. Ari kiai mah geus aya modal. Lamun nyopir teh mah kiai mah geus nyahoon plang, geus nyahoon Google Map. Aya plang, oh ka dieu Bandung, Garut, Kanora. Geus nyahoon. Aya nu kakara nyopir mah belum we aya lampu merah tutup. Aya plang udah dibaca. Ari kiai mah geus nyahoon plang lengkap, mata kan bluetooth. Maka langsung diangkat. Abah nanya ka kiai teh hese aya boga ilmu teh masantren lagi 10 tahun sok sieun di Soledad. Jadi ilmu geus loba di Soledad lebar. Tak ayeuna abah mentang-mentang nya-nyaan sigana kayang para kiai teh bener diajar mereka. Sakingnya gue ilmu di situ mata nabi tahu di sini jadi kehalangan ilmu.
Al ilmu amaliyah wal amal ilmiah. Ari ilmu amaliyah kudu amal, wal amal ilmiah. Ari amal kudu berdasarkan ilmu. Al ilmu mahal amal, wal amal mahal ilmu. Ilmu beserta amal, amal beserta ilmu. Eta moto usama ilmu amaliyah, amal ilmiah. Moto usama teh dikir, fikir, ciri ulul albab Al-Imran 191 adalah ahli dikir dan ahli fikir. Dua ulul albab, orang berakal menurut Allah. Kama arsalallahu ta'ala Musa wa Harun, seperti Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun. Dalilan eta dalilan ala anna saja Musa dan Harun eta mukallima isi rajiman ilham dengan kehambaanan. Hari Nabi Musa ahli amal, hari Nabi Harun ahli ilmu. Eta mah babarengan jawabna. Hari Nabi Musa kuat amal, tapi rekahna cadel. Kepada bisa menyampaikan hukumna, kan terorok pernah ngebiarkan. Sudah datang Nabi Musa terorok hati geger. Rekahna teh cacat. Jadi cadel. Dipekelangkan Allah yang Nabi Harun. Mencil Allah Nabi Musa itu ayah Nabi Harun. Namun maksudnya hal ayat ulang itu ayat Nabi Harun abah anon di antara lekah utama gede gede desa Allah awas menyebutkan pertama abah anon suatu awiyat ya abah awas. Kurang menyebut abah awas suatu awiyat ya pilur. Allah di suatu awiyat zaman kalau zaman abah haus pun juga sekian itu lama sampai film dan tidak ada itu hanya belum galil itu suatu awiyat. Abah haus ke sah kemah para wakil para pembagi Abu Dawud menyebutkan abah sesudah 313 HP bahasa 313 bahasa. Artinya eta para wakil menyampaikan besar. Al ilmu ma'al amal biharun. Ari ilmu beserta amal eta aya Nabi Harun. Nabi Harun mah ilmunya luas, amalna daek. Wal amal ma'al ilmi fi Musa alaihi wasallam. Amal di dasaran ilmu aya di Nabi Musa. Nabi Musa mah amalna hebat tapi berdasarkan karena ilmu. Jadi dua lagi penting. Modal rohani teh, para rohani teh modal dua. Hiji kekuatan ilmu, dua kekuatan amal. Biasanya hari di mereka sopir ahli ilmu tersep menggede-gedekeun amal. Ahli amal ilmu tersep menggede-gedekeun amal. Ada masalah kurunana ahli ilmu harus belajar beramal. Ahli amal bodoh ilmu jangan alergi dengan ilmu. Jadi dua yang biasa masa tergantung modal dasar pun jangan pernah ngalaman pesantren, ngalaman pesantren. Ada karena ilmu terus pada orang mojes. Saudara-saudara awal berusaha pernah dari polis lapor. Kacip jangan pernah pesantren kaya. Saya sampai nggak ada yang ilmu. Menanggung buladi, lenang kalah HS yang bola berjalannya. Dan di nama otaknya lenang mandeng gaya modal. Mudah-mudahan ilmu dibuka untuk Allah kepada amal dikuatkan istiqomah kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.